ya wis kena bikin pinasti mapak baya kena lara Ibu teganya yakin kaulah teh hasil hubungan gelap antara Inung kula jeung bapak kau selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat yen kaulah teh cenah budak panimu ti walungan diurus ku si raja negara Astina Bu dileleti kaulah teh di karaton Astina sok dibawa ku bapak kaulah nungukut kusir negara dugi kana hijina jeung Pandawa jeung Kurawa disepak ditajong jeung sajabana boh ku Pandawa boh ku Kurawa tapi aya nu nyaah ka kaula sok ngusapan jeung sok merek kerjajar kakasihna Ibu Kunti lamun geus pongoh ti sararea kaula teh sok diusapan mun cing sabar cing tawakal Ibu boa salira Inung kaula teh nah aku tega anjeun Ibu tapi parendene kitu Ibu kaula salaku putra tetep ngadoakeun ka Ibu muga Ibu kenging panghampura Gusti keun kaula anu lara jeung tunggarana Nu Maha Agung nu kagungan abdi-abdi sadaya pangmukakeun lawang pikeun kahuripan jeung hirup kaula kedah kumaha kaula tapi teu hayang dendam kanu jadi indung jeung bapak kaula dilahirkeun teh ka dunya kieu ngalalakon Bu coba anu ngabaku pikeun jalmi moal tebi mangrupa-rupa dodoja ti Gusti nu Maha suci kulak janggem bajawang titis tulis milik diri mangrupa-rupa dodo jati Gusti nu Maha suci titis tulis milik diri dijalmi mukirang luhung arang subahantang tu segala moal narima kana dodo jati Gusti manehna moal narima waktu bunga juga bingung dan tuku
urang tepi dunungan tang tuang rasul tenampi kudrat Gusti tandanang kurang wiwah geningan tang tunang kacing ciri di antawisna kajadian ieu memang kasaksi pisan ku Dewi Kunti Nalibrata. Atuh Dewi Kunti Nalibrata rarancepan nyanak tuangeun nyanak bubuahan dina eta bubuahan teh aya serat kanyaa serat kadeudeuk tinu jadi inung kanu jadi anak leres karena Gusti Nu Maha Agung muga-muga Kangjeng Ibu Kangjeng Rama upama leres kaula hasil hubungan gelap antara inung kula jeung bapa kaula muga Gusti upami parantos teu aya Kangjeng Ibu Kangjeng Rama ayeuna aya di alam barzah muga dihapunten dosana ditempatkeun dina tempat anu nikmat mungguh Allah mungguh Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya sawios putra nu nandangan lara sawios putra nu nandangan tungara pikeun nebus kalepatan ibu nasib kaula nepik anak ibu tong leutik hate bagus aya keneh ibu teh di dunya wayahna can waktuna kasih ibu memang nyaksian tina sagarupana jadikeun diri anjeun hiji satria kanyeri jeung kapeuri hidup jieun batu loncatan pikeun ngaronjatkeun kamandirian hidup turunan geus nyerep di hidup anjeun teh terusing madu terahing kusumah titising andana wiri terahing dewa kamanusa cing reug-reug cing pageuh kasih ibu tuleh ngaping tuleh ngajaring kana kasalamatan anjeun soal kapeurih kabingung di dunya ku sararea baka kaalaman sabab ieu dunya anu pinuh ku romantika kahirupan bra gerangiang gerajug-jug puncak kajayaan anjeun pangdoa ibu disagigireun hidup ke disambung deui ku ibu cak aduh